Talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kaulan neangan 5 perkara, ternyata kapanggih di 5 perkara. Talabna tarkadzunub, kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana, ternyata fawajadna kaula fi duha. Kula manggihan di salat duha, ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe terus we, setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat, sanggeus salat embung teu berjamaah, eta balukar tina salat duha bakal diberengeunahkeun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balki, ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung. Mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah, eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu, siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu, lamun tani, Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha, eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna bi'al kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh, berbagai cara neangan. Fawajadna, ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting, tahajud. Begitu sholat tahajud, Allah kula loba-loba cang urang raca bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2, daripada ke gering dibawa ka mantri kunali saya mabok tahajud 2 bae. Sholli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Allah syaratna sareh heula, syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai, witir 11 rakaat. Witir geus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge geus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang geus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Geus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkan ke jero kubur, Masya Allah, cak batur, iya kubur teh poek ternyata caang. Nanya Ki Basurudin nanya ke malaikat kok iya caang amat? Oh iya tahajud. Masya Allah, begitu aja pede paeh kan poek. Nyana nanya ke malaikat cenah caang, iraha maneh tahajud? Kula sok tahajud cenah ieu penting teh. Wal penting tahajud. Tahajud teh karena Allah apa karena karung? Kajahoan kan. Iya aya kerna-kernaan. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt. Lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt. Lamun kuari gedep rakaat, wah 20 watt. Masya Allah. Lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh. Caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah Kikil Bakli fawajadna fi sholatil lail. Caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tas tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan. Ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu
Syakikil balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb, talabna su'ala munkari wa nakir, kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an, kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud, usolli sunat tahajud di rakaatin. Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat Kahfi. Rakaat kedua ti surat Kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamatan, 2 rakaat satamatan. Kata si kubangun ngukur nanya kumaha macana. Urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam, berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji? Cepet atuh diajak kan angel. Setengah sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam. Kuari 30 juz cepet sabaraha jam? 15 tahun. Nu bener sih. Hitung coba. Bener. Kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui. Alamna nu beda. Horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat. Di alam luar syariat mah eueuh ieu. Eueuh berang, eueuh peuting, eueuh jam. Ngancelok ka alam eta seperti kos kitu. Aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh. Oh, kiamat lamun eueuh nu kos kitu. Anu kos ku bacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah, Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah. Mantak jangan mah gilir ge teu kudu naik mobil. Atuh jangan mah gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot. Blon teh jelema nu kos kitu nya. Tah ieu. Oreganan maca Quran, maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran. Eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Jelema talar Quran. Setelah talar Quran, ustad. Geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo. Quran teu dibaca jadi calo tanah. Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan, akhirna Quran poho. Boleh bejakeun. Begitu poho ada bebeja ka kula kiai. Aduh, cenah kula ieu talar Quran aju. Kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu. Quran poho cek cenah ieu. Ku kula rada dicarekan, talar deui. Awas ya lamun sampekeun ka paeh. Haju ieu Quran can katalar siksa kula. Hafizul Quran cilaka sia lamun datang ka paeh. Henteu kembali deui. Teu kudu dicaritakeun hadisna. Waktu langsung nyana balik ka mana alar deui Quran. Oh, dimulayan deui terus. Encan kaburu katalar maot. Jelema teh maot bae. Salat kubur di tukangan imah. Wasiatna menang meureunan sataun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak. Nah, laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge? Pindahkeun. Geus kuburan maka ditu ka wakaf. Digali. Masya Allah. Eta awakna dampal eueuh dagingan. Engke bitis datang ka tuur aya. Tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan. Belah dieu eueuh dagingan, belah beuteung aya saeutik belah tukang. Ka dieu eueuh dagingan tah. Eta hafizul Quran nu poho.
disiksa ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiai wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nuaniin kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salianti nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atau pan ieu mah nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokokna teu bisa kuku bae teh mah teu tanggung jawab geus pokokna seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese caritakeunana seungit bae jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawabkeun salam bisa nyaho kitu untuk lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa sababaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae